tangga anu tarapas ini rumah tangga tarapas saya adam ayam ulah loba duit loba bias kurang duit kurang bias ge rumah tangga bahagia selalu insya hayang lamun urang dia hayang rumah tangga mulus rahayu cak ulama ulah hese ulah loba-loba nu penting bisa napaan zaman ayeuna mah anu tilu mun hayang mamang rumah tangga mulus rahayu nu penting bisa napaan anu hiji kasalaki ulah sok gancang bendu bisik salaki ngadadak boga panyakit nyeri huntu muka dua kasalaki kudu rajin ngarayu komo laman malam minggu ngalasalaki mikarindu selalu ka ibu-ibu anu katiluna amun ibu hayang manggih rumah tangga anu mulus rahayu sajaba kudu ngarayu sajaba ulah sok bendu kasalaki kudu sing bisa tolo lempang masih Korea kan ulah sok gancang cembur alah cenah salaki anu kos kitu santri geus teu sim kami manggeus kol ulah sok ngomong-ngomong ngarayu kami ge baheula mah sok ngarayu ka salaki tara bendu anu mantap kami ayeuna tara ngarayu ka salaki gancang cemburu gancang bendu lantaran salaki kami anu kos kitu kumaha atuh cenah santri baheula mah ka kami keur hayang baheun janjina manikeun amis alabatan madu ayeuna mah nepikeun ka anak tilu amis alabatan madu janji baheula teu aya nu aya paet alabatan amped geus anak tilu kami pait alabatan ampedu kadang-kadang mah ka kami jiga nu geus teu perlu lamun marah ka kami hayang ngawayu manikeun rieut kanahun malamun memang potongan emak anu kos kitu salaki emak ulah kudu nyeri hulu bising aya salaki no model kitu ka emang geus teu parli doang nu teu perlu mun marah kos jiga nu hayang ngawayu basana ka mah ulah kudu nyeri hulu pek-pek bae salaki nu kos kitu mah jeung dahan jambu ka ulah gede laga sebab aya basa lamun kakak tacan mampu rumah tangga ulah ngawayu rumah tangga bisik runtuh kakak dipek-prek kusuluh kadenge terus ulah gede laga ulah gede adat kore mata usim gede na kore ma usim nang kudu gede duit ulah gede laga ulah kahayang ngawayu can mampu mah bisik runtuh lagi bae kumita dipek-prek kusuluh kecuali lamun cenah kakak bisa tapi lamun kakak bisa lahir batin geus kawasa hoyong gaduh istri dua datang bae ka nukula di nukula aya rangda juburna bahenol jasa nu penting kakak boga syaratna hayang nyaho nu penting mobil Avanza engke kula ngadoa supaya kakak laksana hoyong gaduh istri dua pan mahal amat atau pan bahenol jasa kak lamun kakak hayang nyandung kukula engke didukung nyarbay minyak duyung jeung paranti ngolesan irung nyaho minyak duyung kak minyak duyung di bejaan dirangkas mata hargana 17.000 nu murah ai gambarna beungeutna doang putri ari kahandapna ekor eta minyak duyung bahkan minyak duyung lain jeung nyandung bae mah cenah ge koran katanya ubar burut dikeun yo urang dieu ieu rajaban jang dibejakeun tadi ku guru urangnya salat geus dibejakeun masalah isreme jang dibejakeun atuh ngaji-ngaji burut burung balik ti dieu nyaho konon katanya minyak duyung ubar burut bisik aya urang di nu burut ya oleh raja bandengekeun nyaho nyobar burut ieu ngaji kumahakeun santri hijikeun jeung minyak kaletik kalapana tapi cenah ge mah kalapa hejo anu condongna ka barata geus ulah kung hayang sing ngaranna ge sarak lamun mah boga kalapa hejo condongna ka barat ala nu kolotna dikeletik minyakna hijikeun jeung minyak duyung eta ubar bur
kumaha santri atau oleskeun kana burut cager moal gampang cager mah tuh herang-herang. Kok gitulah udah ngaji bang, ngaji serius dulu. Ingat tuh bar burut nggak? Kok nggak ngaji masaki bar burut? Teruskan mak, teruskan. Oh ini sepenting jam setengah 12. Inilah Banu Haji Simpribas di penghormat terpika bangga selaku maratibul acara garis dendek Bapak protokol anak perantos masen waktu Haji Simpribas mugia mantana koda sing panjangkeun yuswana ogeri tambih-tambih kabarokhan ilmuna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melati nigarnati cempaka mekarna dada kembang tinjung nugumulung ditembayan kana bubukana carita malaikata anu paling utama kalintang masrahkeun puja ka Allah azza wa jalla anu makawasakan sakabeh perkara tur sampurna kakawasanan anu sakumudal tos nyata dina ayatna inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuayana Allah makawasa dulur kana sakabeh perkara urang sadayana salaku makhlukna ulang ngebogaan sifat anu ngaranna sifat putus asa. Teh momon miwah teh Siti aya teh momon aya teh Siti ge teh is burung teh is ih kabeh aya teh ico aya di alhamdulillah tadi umur kula mah kabeh anu tadi disebut kula geus almarhum hideung horeng aya keneh alhamdulillah. Sorry mun urang selaku makhlukna lamun hayang mampu ngajulkan rahmat jeung magfirahna Allah Subhanahu wa taala ulah putus asa. Nu gering minangkala gering tamah ku geringna ulah putus asa ngarap-ngarap rahmat jeung magfirahna Allah. Lamun hayang ngajulkan rahmat jeung magfirahna Allah Subhanahu wa taala lantaran gering ku geringna selagi akal urang sehat teu bisa mutuskeun urang perkara ibadah ka Gusti. Najan cak paribasan ayeuna usim corona ge tacan bek geus aya di indungna corona omikron. Ulah putus asa heuy nu gering ulah sieun maaf sanajan loba panyakit teu aya kersaning Allah mah kudu kena omikron jeung corona moal ulah sieun benar. Lantaran sakabeh perkara usik malikna adalah ku kudrat iradatna Allah. Najan gering cak paribasana panas ku panasna ubar kadeuga itu ulah putus asa. Ngarapkeun rahmat Allah pertama yang diampura dosa ka Gusti Allah, dua yang diberi sehat ku Gusti Allah. Lantaran sanajan ka rumah sakit ka mana bae obat mah teu ngajamin sehat, eueuh obat nu bisa nyieun sehat, eueuh panyakit nu bisa nyieun maut. Mautna manusia lain ku penyakit, la mauta illa bil ajal. Mautna manusia adalah sebab datang kana ajalna. Betul? Betul. Eueuh jalma nu panyakitan cager ku obat. Lamun bae ieu panyakit cager obat tulur jelma di rumah sakit moal bulan-bulan moal minggu-minggu sampai berobat jalan segala. Eta obat saplastik anu malak minum obat cager mah henteu bener. Aya di sababna cager minum obat geus hartina eueuh obat nu nyieun cager kajaba kudrat jeung iradat Allah nu mere cager. Geus gering ku geringna ulah putus asa najan ayeuna usim wabah usim panyakit tetepan ibadah loba sadar nyuhunkeun ka Gusti Allah hayang dihampura dosa jeung hayang disehatkeun sanu nyaho ayeuna urang udur berkah ieu rajaban nu udur diangkat banyawatna jadi sehat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Naon sebabna udur jeung sehat teh pasemata-mata intina adalah ujian ti Gusti Allah. Nu sehat diuji ku Gusti Allah, bisa henteu kayan kesehatan, bisa ka kaler, bisa ka kidul, bisa ka timur, bisa ka barat. Ninggalkeun ibadah tah henteu ka Gusti Allah pan urang mah keur sehat, kadang-kadang ibadah sakaburuna benar. Nu diheulakeun naon? Nyiardu. Nu diutamakeun naon? Lumpat kapab. Lumpat kapas, sholat masesa tipas,
bener lah kebaya cina balik di pasar tanya buah mah orang balik di pasar mana berak tiang listrik laju innalillahi ira salatna mantak cager ku cagerna gering ku geringna ulah sieun kana maot ulah sieun teu cager nya penting yakin munajat ka Allah intina diuji urang lewat utur urang ku Gusti ngaran muriang masa kabeh manusia pasti manggih muriang mah ulah urang makhluk anu biasa Kangjeng Rasulullah manusia anu luar biasa waktu udur mah udur komo urang Allah manusia anu langgeng sehat aya cenah ge paheula dugikeun ka maut mah bapak teu udur-udur saha Firaun eta mah sampai modar teu muriang-muriang bisi kurang dia cina eta mah sataranjang geh terasup angin ngojek mandi hujan tara gering tara pulas tara kumaha buah-buah mah incu Firaun meureun sebagai ujian sakit pasti datang pada tiap insan dikirkanlah namanya karti ngaji mah gitu kudu kaharti ulah ibu ngaji kahartina biasa bae muludan biasa bae rajaban biasa bae mingguan biasa bae Aisyah ngaji tuh ngaji rame tuh atau biasa bae mau ditanya boloon nanya goblok atau goblok kumaha nanya ngaji mah ulah rame henteu emang ipin-upin lakuna geus si Elsa takarak mah rame teh si Elsa rame teh en kadina apal ka si Elsa urang di aya heuh jurig sinetron kabeh nanya ngaji mah siang ngaji henteu ngaji kami mah alhamdulillah laju kaharti tah henteu kitu nanya ngaji mah laju imun ditanyaana boloon kumaha cenah biasa bae komo cenah keur tarima oh ngaji jam tengah 12 can urang luar biasa pokona mah keur peuting mah cenah rajaban lain biasa-biasa di pokona mah luar biasa aing asa di alam gaib bae kunaon kitu hees aing ngaji kahartina sehingga rajaban mah rajaban muludan mah muludan mingguan mah mingguan atuh urang mah kieu bae naon sebabna ngajina biasa bae deung-deungna ngarengkeun ngaji bae eta mah ngobrol aya nu nundutan sehingga ditanya jawabna ngajina biasa atuh kaditu nage lantaran ngajina biasa bae hirupna ge biasa bae ngaji bae jeung tatangga mah pasea bae ngaji bae jeung dulur mah teu akur bae non leuwih parah ngaji bae ka salaki mah ngalawan ngaji bae jeung salaki pasea bae unggal minggu bae pasea bae tapi kalau mah bingung mikiranana jeung salaki unggal minggu pasea bae tapi unggal tahun reunuh bae ade bae cenah haus jadi nu salakina ieu ade ba ada beges ieu ngaji ulah biasa bae kudu aya luar biasa na intina ngaji kudu kahar supaya ieu hirup urang ulah biasa bae lamun ngajina biasa bae engke kaditu ge urang kos kieu bae usaha bae hutang mah teu kabayar ba ngaji bae rumah tangga mah pasea ba padahal masuk ngaji ba kasalaki wani tutunjuk mararah aya nu sok marah ka salaki urang di aya nu sok marah ka salaki hah teu boga harti meur nyarekanan salaki teu boga-boga komo RT salaki bae wani dicarekanan bae diomongkeun bae teu komo deung-deungeun imah bagus teu bagus ge jelas menang salak tiung bagus najen mau ngutang teu bebeja ge kadang-kadang ka salaki mayarna mah duit tina salak imah dengdek dihadekeun ku salak bias diwalikeun ku salak saka kompor-kompor gas menang meuli salak anak opat menang oh bisi menang RT gitu kurang kumaha eta salak tapi diomongkeun bae padahal mah sok ngaji ba maka ngajina ulah biasa bae kudu kahar kaharti ternyata minyak duyung adalah ubarbur
puji nu jadi panyangling ati muga nyicik ka Allah Rabbul Ijati anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat jasmani kaputrahan sing alhamdulillah urang sadayana dina ieu wengi tiasa silaturahmi dina raraga memperingati Isra wal Mi'rajna baginda Nabi kalian dihadiran ku para kiai sareng ku para santri nini jeung aki-aki selalu inti ngaji nini aya nini aya aki-aki nusok nyeri tuur nusok nyeri cangkeng nusok nyeri sirah nu rembeheun alhamdulillah sadayana urang hadidna ieu wengi wan ciki we kalian saksian ku langit jeung bumi mugi-mugi kalabatkeun ngaji muguh pandangan Gusti Rabbul Ijati amin ya Allah ya Rabbal lantaran memang hirup mah kudu wajib ngaji naon kitu na mantak orang wajib ngaji dulur orang dicipta ku Allah cak Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Urang teh dicipta ku Gusti Allah teh jabat terkaucul pikeun ibadah ngaran ibadah mah mate cukup ku daek ulah-ulah nu teu daek sanajan daek ibadah mah teu cukup ku daek sebab cukupna ibadah ku syarat jeung rukunna ibadah moal nyaho kana surut rukunna ibadah lamun urang teu daek ngaji sabenerna nu wajibna adalah ibadah lantaran ibadah cukupna ku syarat jeung rukunna ibadah moal nyaho kana satu rukun ibadah lamun teu ngaji maka ngaji kabawawan lamun cak usul fikih lil wasail mun alal maqasid wasilah ngabogaan hukum lir seperti anu dituju wajib ngaji lantaran orang wajib ibadah naon bae ti baik ibadah anu mahdoh wa ibadah anu ghair mahdoh kudu jeung ilmuna zakat moal bisa ngajakat moal nyaho kana zakat lamun teu ngaji bener dagang kudu jeung ilmuna dagang ngajan loba modalna lamun teu nyaho ilmu dagangna moal manggih jeung untung dulur bener teu salat ibadah lain ibadah teu cukup ku daek eta salat ternyata kudu jeung ilmuna ulah ruku jeung sujudna maca Fatihahna make peci salat diatur ku agama diatur ku ilmuna ya lamun bapak-bapak salatna make pecina jiga kieu mal endah lantan wajib kabuka tah kudu kitu kendak salat mah make peci diatur ku ilmuna ila menak salat tah doang kieu lamun menak ceramah tah doang kieu pan kadung rada kasep saeutik lamun menak main gapleh pindahkan kos kitu tah bener make peci je ibadah diatur boro ruku jeung sujudna dulur maka ripuh hirup lamun teu ngaji maca Quran ibadah lain ibadah tapi jadi ibadah ge lamun jeung ilmuna doang tadi kori ngeunahon biasa akur nu dibacana Quran lagu Quran mane ngeunahon saja ba ibadah kula mah yakin eta kori dibayar moal kunaon sababna jeung ilmuna lain ngeunahon teh najan ngeunahon teh jeung ilmuna moal dibayar qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ngeunahon teh ngeunahon nu dibacana Quran lain Quran laguna lain lagu Quran kira-kira najan ngeunaheun teu jeung laguna teu jeung ilmu Qur'ana dibayar moal qori dong tadi lamun kitu abuna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas dibayar moal jelema edan panitia nu berbayar keneh moal dibayar naon sebabna teu jeung ilmuna najan Quran nu dibaca teu jeung ilmuna mah boro jadi ibadah dibayar ge moal tapi jika tadi maca Quran mana ngeunaheun man akur dilaguna maklak akur jeung ilmu segala macamna sajaba ibadah dibayar alhamdulillah ngeunaheun teu tadi ngeunaheun akur laguna akur pasti kira-kira dibayar moal atuh mah kula meureun teu ngeunaheun ya Allah diatur mah eta maca Quran deui leuwih mah boda mah jilu hurufna panjang pendekna laguna diatur tanyakeun ka guru urang
iya Allah laguna be diatur teu meunang sakadaek ngaji teu meunang sakala lagu meunang ngeunah-ngeunah lagu teu cukup diatur laguna aya lagu bayati aya ajar kah diatur najan ngeunaheun laguna aya nu dibacana lain Quran mah teu akur keneh moal dibayar ku deung-deungeun walam talima ngeunaheun teu cek mah ge lamun kita be Allah Ghafarna merah kuning kelabu merah muda dan biru matus balan hijau mulai lagu nama atau lagu Quran mah ngenu dibaca nak lain Quran kira-kira dibayar moal menang ganjaran moal jadi ibadah moal babeta mah balon ada 5 rupa-rupa warnanya berhubung saya mengenahan sawarana nguntang ngaji atuh dibawa di nurajaban di nemu hajat kerja moal dibayar naon sababna lain pakna lain ilmu nak nu dibayar mah nu akur jeung ilmu ulah jaga di akhirat di dunia dibainatkeun ku Allah naon sebabna akur jeung ilmuna ka Haji Muammar madafure 5 juta mah karak madpure doang maksudna sempurna ilmuna akur jeung pangabisana kira-kira lamun makuhu dapur madfura air moal paling ngecak bapak nama dia maksud ngaji di cenah edan non sebabna urang mah teu nyaho ilmuna tapi lamun dibaca kunnya ilmuna kos kumamar karak madpura jeung madpura 5 juta encan madisa encan madmunur sabaraha juta encan madhadi madu sari segala macam abada biasa urang mah madpura ge moal aya nu mayar maca yasin orang mah 40 balik eueuh nu mayar sakali mayarna 250.000 eta ge 7 puting bejeun girimis di kuburan ngajina naon sebabna urang mah kurang ilmuna Muammar mah cukup ilmuna majuta madfa 50 juta bener teh nu mantak urang wajib ngaji ripuh dulur lamun teu ngaji kilang kieu ge urang sok ngaji kadang-kadang kasalaki mah ngalawan bae benar padahal masuk ngaji jeung tatangga urang pasea bae benar padahal masuk ngaji jeung dulur teu akur padahal masuk ngaji komo lamun teu ngaji nu mantak ieu hirup ripuh lamun teu ngaji maka lewat Isra wal Mi'raj mudah-mudahan dicatat dina ieu wengi urang kalebetkeun ngaji mueuh pandangan Allah Rabbul Ijati amin ya Allah ya Rabbal salawat wa salamna Allah muga dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Habibana al-kiram Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ul ka para keluargina para sahabat temun ka urang sadayana salaku umat akhir zamana mugia urang sadayana sing kenging pawangan sapat ujma jaga selamat yaumul kiamah amin ya rabbal hayang selamat yaumul kiamah hayang teu urang di bawah tawangan sapat ujmana Kangjeng Rasulullah cak Rasul inna anjakum yaumul kiamati min ahwaliha wa muatiniha aksarukum alayya salatan sanyana Kangjeng Rasulullah aranjeun kabeh nu bakal salamet jaga dipekeuh gencrong ngajaga yaumul kiamah aksarukum alayya salatan aranjeun kabeh cak Rasulullah anu loba maca selawatna ka kaula keur hirupna di alam dunya alhamdulillah ieu mah Rajab kuari tanggal sakit geus menang 100.000 maca salawat ka Rasul isok maca salawat bisa maca salawat alhamdulillah mak maca salawat dina bulan Rajab ganjaran anak tadi diceritakan kudu guru urang sadayana tos dipayun lain 10 kemuliaan hiji kahadian dibalas Allah 70 marrah
dibalas 70 kemuliaan. Alhamdulillah. Siap maca salawat. Nges urang salawatan ya, jangan jenis untuk ngabalik mang berkat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana bi rajaba wa sya'bana wa barik ramadana wa hasil maqasidana sakaridai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayeuna teh bulan mulia bulan Rajab namina bulan Isra baginda sareng di Mi'raj kenana. Tanggal 27 Rajabna di Masjid Haram kawitna dugi ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Salatullah salamullah ataha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca salawat ya cing mana pojok di ngaji teruskan ulah mohon dong ini diperkosa. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lamun urang kurang dianalisa ternyata Al-Quran kitab suci lain sekedar kitab sejarah, namun Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran anu sekedar nyaritakeun sejarah-sejarah. Lamun kurang diperhatikan, hampir setiap bulan ngagaduhan sejarah, ngabogaan peristiwa anu istimewa. Lamun urang ninggali karena bulan Muharram seolah-olah urang diingetkeun karena peristiwa hijrah. Lamun urang ningali karena bulan Rabiul Awal seolah-olah urang diingetkeun karena terjadi peristiwa lahirna baginda Rasulullah Muhammad. Lamun orang ingetkeun karena bulan Dzulhijjah urang teh seolah-olah diingetkeun karena peristiwa kurban. Lamun orang ingetkeun karena sasih Ramadan seolah-olah urang diingetkeun karena peristiwa nuzulul Quran. Emut urang karena bulan Rajab urang teh diingetkeun karena terjadina peristiwa Isra wal Mi'rajna Kangjeng Rasulullah Muhammad. Anu mana terjadi Isra wal Mi'raj ieu peristiwa lain anu luar, lain peristiwa biasa, melainkan peristiwa anu sangat luar biasa. Saking peristiwa luar biasa na Isra Mi'raj, maka terjadinya pelaksanaan Isra wal Mi'raj tidak bisa diterima terkecuali mampu diterima dengan iman. Tanpa didasari dengan iman, peristiwa Isra Mi'raj moal kaharti dulur. Naon sababna cak mungguh logika adat biasa orang Arab, orang Mekah, orang Palestina 2 bulan bolak-balik Masjid Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, 15 poe eta istirahat hanya ke Masjidil Aqsa nu di Palestina.
tapi Kangjeng Rasulullah lain sekedar Isra mugi ka Palestina, tapi sampai Mi'raj ila Sidratil Muntaha, nembus alam malakut, bukan ke alam malakut ke mustawa ka Arab dengan waktu yang relatif singkat. Maka ku akal moal kaharti. Naon sebabna moal kaharti logika akal? Lantaran akal orang akal biasa memorina terlalu kecil, memorina leutik pikeun memahami terjadina Isra wal Mi'raj na Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikala iman berkata innama amru idza arada sayyan ayyaqula lahu kun fayakun. Naon anu sulit lamun Allah tos menghendaki leres? Teu aya mustahil lamun memang geus aya izin Allah. Maka demikian terjadi Isra wal Mi'raj. Rasulullah lain sekadar Isra, Rasulullah lain sekadar Mi'raj, tapi Kangjeng Rasulullah karena memang di Isra jeung di Mi'rajkeun. Nyatana alhasil Isra Mi'raj adalah bukan kehendak Rasulullah semata, tapi kehendak Allah Subhanahu. Maka ku akal mah moal kaharti jika kieu aya bapa aya emak sabab akibat aya anak, sababna bapak totoker ke anak, akibatna sok totoker ke indung, akibatna aya anak. Cak akal mun eueuh indung bapak moal aya anak, kaluar ti mana anak? Cak akal bener. Tapi dikala iman menjawab tanpa ibu tanpa bapak, eueuh indung eueuh bapak, Nabi Adam muncul. Jelas? Siti Maryam awewe anu soleha, awewe anu suci, hamil, bahkan sampai melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Allah Isa alaihi. Itu semata-mata kehendak Allah, tanpa dijamah oleh laki-laki, tanpa ayah bapa, monsokur ayah indung, tapi Nabi Allah Isa muncul di dunia. Itu semata-mata kehendak Allah. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lamun Allah geus menghendaki siapapun akan terjadi. Maka teu aya kamustahilan bahwa Rasulullah geus Isra jeung Mi'raj, karena semata-mata Rasulullah bukan Isra dan Mi'raj, tapi di Isra dan Mi'rajkeun oleh Allah Subhanahu. Jelas. Zaman Siti Maryam lamun kurang ditinggali zaman ayeuna, hampir teu saeutik manusia niru-niru zaman Siti Maryam. Tanpa ayah, tanpa ayah bapana, tapi rareuneuh. Naudzubillah tsumma naudzu. Tiba heula geus cenah aya Siti Maryam cenah reuneuh teu boga salaki. Itu mah Siti Maryam wanita solehah mah. Anak emak beuki kana baso Siti Maryam mah teu beuki kana baso. Siti Maryam terkelurian berang peting, anak mamah kelun terang peting. Anak mamah lain nurutan Siti Maryam, tapi nurutan iblis, katuturkeun ku hawa nafsu. Maka dulur urang ayeuna hidup di ujung zaman anu fitnahna sangat-sangat luar biasa. Musuh urang lain Jepang, lain Belanda, lain Portugis, lain Portugis, tapi musuh urang adalah teknologi. Sedangkan berperang teknologi luwih dasar tibatan perang fisik. Perang fisik musuh kadeureuk ku urang seluruh, tapi perang teknologi teu katinggali sasaranana mental. Ayeuna urang diuji keur perang. Ayeuna aya zaman hap, ta eta HP juri gepeng. Mungkin bagus imahna, mungkin ngebeudeg di jur imah setan gepengna. Ayeuna mah eta setan eueuhna tangkal reunghas, sebab tangkal reunghas nagi geus diragajian di jeung kusen. Geus eueuh di gunung geus dibongkar di alah keusik jeung batuna. Batu jeung keusikna dijieun ka imah, maka jurig nagi gararapeng pindah ka jur imah. Sebab imahna diruksak di jeung imah urang, maka setan gepeng asup ka jur. Mungkin bagus imah ka imah, mungkin ngebeudeg juri gepengna. Benar? Hei Ustad, atuh keras-keras teh Ustad ge cenah kiai ge baroga HP. Ulah nyarokeun jeung Ustad mah, ulah nyarokeun kiai mah setan gepeng nak geus diislamkeun. Naon sebabna?
Kiai mah boga HP waktu ngaji tengah ganggu bahkan ngilu ngaji sampai ngilu sholat Jumat ngilu HP ustad mah anak mah Jumat henteu ngaji henteu barang penting isuk ngopenan hap eta karak juri gepeng isuk HP barang HP penting HP bener kita ngaji hararese kita sholat jawabna engke leres eta ngaranna juri gep tah urang teu dijajah maka perlu orang mendasati benteng iman Allah doi jalan pikeun ngabenteng iman sangka orang mampu ngalawan perang teknologi terkecuali hiji madrasah tempat ngaji geus lamun ibu hayang salamet di zaman ayeuna ulah bosan ngararaji sing datang ka kiai ngararaji ikhlas hayang menang ridho Gusti mun hayang salamet ulah bosan ngararaji zaman ayeuna lamun anak hayang kuat benteng imana ulah kabawa ku perang teknologi kabawa jeung sajabana peterang gede Yahudi jeung Nasrani Allah di jalan anak lompangkeun kapasan nu pedas lompangkeun kapasan kadenge anak nambungun colok matana ieu kadang-kadang lain anakna si indung sakola be sakola sia lamun teu sakola engke teu boga ijazah lamun sia teu boga ijazah hendak gawe ka mana tuh teteh dia ge boga ijazah hese ka gawe pan ke lamun sia boga ijazah luhur mah babari nyar pagawean lamun sia menang pagawean babari sia gajian lamun sia babari gajian babari sia boga duit lamun sia boga duit hangan ge bisa cak saha lamun teteh boga duit segala bisa tacan mungkin boro-boro teteh ka mall ka Alfa ka Indomart dibere nyari huntu sanajan duitna sakartus mall bisa ngahkan SS acan ieu mah sakola be sakola masantren mah babasan cenah surem masa depanna colok matana kuman surem cenah jadi santri malah buduk arah teu ulah neuleun nu budukna deuleun nu geus beres dina budukna Ima santri buduk menjeuna karak 3 tahun didelkeun kan mus jadi dokter atau meureun bae dokter bandinganna minimal kiai sabaraha duit gaji dokter hampura fisik teu kaharti sabaraha duit gaji polisi paling gede ge 7 juta 8 juta sabulan tapi santri dos dina budukna jadi kiai atau 5 juta mah kuaringeun sajam kula lain santri lain kiai ieu bulan mulut nu perepang rasa ngan malam Jumat doang tinggal ngitung bae kadang-kadang mah Senin mah jeung Minggu nya peuting nya isuk ulah gede-gede keur kali 2 juta bae kali 20 poe sabaraha duit 40 juta tuh ngomong-ngomong sabulan tah santri buduk ngomong-ngomong surah masa depan cok matana ieu mah anak ngaji mah anak hararese hayang boga anak soleh hayang tapi ngadukun hukul kana saleh kana sakola mah dianturkeun dijemput ditungguan benar urang di budak leutik ngaji ka ustad dianterkeun teu ditungguan teu dijemput teu hayang boga anak soleh selamat ngahayal dapat mang anak kalau ngaji anak lagi teu hayang ngaji ustad lain kami teh ngaji kumaha anak hayang ngaji fasilitasna ge kumaha urang sakola mah sapatu hurung bajuna bagus sapatuna bagus celanana bagus memang dikancingkeun bajuna duit geus na kantongna minimal pangleutikkan goceng eta neuk sakola bener balik sakola mah lain deui neuk ngaji dipenta goceng urunan mahal sabulan sakali 10.000 mahal lamun cenah ustad ngarepet barudak leutik kubur modah na pager sakola eueuh budak nu make calana tetehna eueuh budak sakola eueuh nu make sapatu sendal bapana eueuh make sapatuna sendalna bajuna tapi ngaji budak leutik di pelemburan loba beja jeung carita serta buktina make samping-samping bapana sendal emak kolot mak peci bapana kumaha anak ngajina tuur jeung gelungan samping gede kana gelungan samping waktu di bawah samping bapana umur 8 tahun moscat gajah uyuhan 8 tahun kabawa gajah ke pengajian balik pancori kita ngaji padeh mau deketin jangan anak makunan hati kos gitu pakaian anak cak batur yang ucuna bila samping dia
eser sia ka itu cak baturna eser ka sisi ngos ka sisi pintu aya keneh nu ngeserkeun anak mama jakos kitu moncina saya deket aing cak baturna aing bung deket sia kunaon gitu sia mah bayaran waktu gua bae cerik dong balik cerik cak indungna sia mah aya balik gaji cerik kunaon gitu lain anak emak kunaon anak emak nu kunaon sawah kabeli samping anak henteu cak man cak anak napuk mah cin dualun cin maka samping bapak cin bangoga aja si nama oke kuing dibalikan samping mah cager pecina teh cager boga bapana mending men bagus albalad haji imih geus heubeul ieu mah geus beureum sapotong pergi nguseup tekawur ngaji nage mah ngadekeun bae tungkul saeutik mata ketutupan nya pelot nya hanyir cak kiai bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dalakan cak kiai tempokan ngita nirrahim katutupan deui ku pasina Nirrahim hei Indonesia ya Allah kaperiuk ngesma mobil tungkul saeutik ustad mah sabar jasa lamun manu magahan anak model kitu asana mun asa beuti prek ku sapu teu ustad teu walaka ngahe bahan anak meuli senep kan hulangan bener teh mah magan anak layu senep teh capek teh gancang sareukseut teh kudu boga harti dibikeun ka ustad lain teh sareukseutkeun sabenerna mangku sabar bae wayahna bae sabulan mah ka ustad 100.000 panen menang 5 karung bikeun ka ustad 5 karung emak atuh mama panen atuh nyawah deui imah hayang boga anak soleh hayang boga anak pinter hayang bisa anak ngaji ngadenge qori mah bismillahirrahmanirrahim anak itu mual teteh mah mual kapes mual sampai kiamat mual boga anak nage make peci bapana ngajina samping bapana musim hujan panjang kimah mah belok ka hulu-hulu cepret cak baturna dia mah anak ngaji doang ngon embe bagi aing mah pan sendal mah sendal makolot mah ya tak budak sakelem mak sendal makolot mah eueuh maka sendalna bener urang mah jauh jasa ari hayang boga anak anu soleh tapi anak di sakola kena fasilitasna dicukup tapi ngaji mah kumaha sakadaek mun seukur ngegetak nama hodong ngaji mah sia kedeng ulah kedeng dijiur sakoy sakitu dong mah kedeng sia mah engko sakitu tapi lamun teh sakola tadekeun maneh anak kuat dipangku ka tempat mandi dipangku ke kamar mandi, di pandian, di sabuana, di sampuan, bari di alam endek titah sakola mah. Tapi titah ngaji begitu. Mas gede titah nak sakola, lain ulah sakola urang jalma Islam mah ayeuna zaman sangat luar biasa fitnahna. Urang mah jalma Islam ulah kabawa ku zaman, nuturkeun zaman moal katuturkeun, lain berarti urang fanatik zaman, tapi ulah kabawa ku zaman umat Islam, tapi harus mampu menjawab jam. Moal bisa ngajawab zaman anak urang lamun akidahna blong, lamun imana etis, moal kandal iman anak urang lamun teu daek ngaji. Lamun anak hayang ngaji atuh mana ge kudu daek ngararag. Ieu mah ka anak nitahan ngaji, indung nama nonton TV. Bapak nanya gitu deui ngaji masuk api-api anak mah gancang jasa nikah ngajinya rekanan aya nu kitu aya ngaji mau sia ngomong ketinggalan nggak selesai ngeus entah hayang boga anak soleh selamat menghayal di mana jadi anak soleh mah kurang perjuangan segala kudu berjuang senang berjuang anak antar ke pesantren geus diaturkeun cukup tuh
mak kudu berkorban. Cukupan anak supaya betah di tempat ngaji, supaya nyokan ilmu sholat, supaya nyokan ilmu zakat, supaya kuat imana nauhidkeun ka Allah subhanahu, berkorban naon butuhna. Cukupan di pondok im anak diantarkeun ka kai ditong henteu ditransfer henteu ya balik sia mah ngaji balik bae karena kamari sabulan geus balik atuh sabulan teh 100.000 mainan ngaroka atuh mah kana naon atuh cenah mah beak mun sabulan mah 100.000 tilu pake beak cenah kuaceng euy anak deung mah 3 bulan tuh kacang balik terus deung mah teu ditong ge ditransfer teh deung mah nah teteh ditransfer henteu ditong henteu ya balik batur itu balik atuh ka mana teu balik mah hangina dong tanggung jawab aya nu kitu aya anak kurang moal kenal kana Isra wal Mi'raj lamun teu ngaji moal bisa ngayakinkeun kana terjadi Isra wal Mi'raj karena pikir memahami narima kana terjadi Isra wal Mi'rajnya Kangjeng Rasulullah membutuhkan iman. Di zaman jahiliyah waktu Kangjeng Rasulullah tos ngalaksanan Isra Mi'raj dicaritakeun ku Rasulullah lain deung-deungan mamangna sorangan Kangjeng Rasulullah nyarita Isra Mi'raj teu percayain saha di antara Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Teu percaya ngamustahilkeun. Naon sababna diceritakan ku Rasulullah terjadi Isra wal Mi'raj adalah anu khariqul adah. Anu ngabedahkan akal teu kahartiku akal maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj dimustahilkeun sampai ayat di golongan musyrikin tanpa adab ka Rasulullah nangtung ku sebab teu percaya ka Rasulullah tos Isra cak Rasulullah kalau geus diisrakeun jeung dimirajkeun ti Masjidil Makkah ka Masjidil Aqsa terus cenah ila Sidratil Muntaha dimirajkeun cenah kaula kawan waktu anu singkat ira cenah mad berangkat tos Isa laju sia datang mad memeh subuh di Mekah edan sama cenah mad 2 bulan Isra doang 2 bulan ti Haram ka Palestina kumaneh mah saputing ge henteu edan cenah sia Mamad ih cak Rasulullah teu percaya geus kieu cenah cak hiji musyrikin ngadengeun cerita Isra anu sakitu dahsyatna lantaran ditarimana lain ku iman ku akal qom ya Muhammad nangtung anjeun cenah Muhammad paqoma Rasulullah nangtung sanggeus Rasulullah nangtung irfa dari jelaika ya Muhammad angkat suku maneh cenah sabelah coba Muhammad diangkat ke Rasulullah maklum Rasulullah manusia nu mangrupikeun uswatun hasan sabarna luar biasa dicaci dimaki Rasul mah teu pernah marah disinggung teu pernah hewa dicaci teu pernah benci itulah Rasulullah salaku uswatun hasan kita diangkat ke Rasul diangkat pe anak sanggeusna engkle Kangjeng Rasulullah cak eta musyrikin de irfa'il ukhra Muhammad angkat suku kenca sebelah dicoba Muhammad angkat cak Rasulullah imrafa'tu askutu geus engkle cak Rasulullah atuh lamun diangkat suku cenah kula ieu atuh ngagobrak cenah kula cak Rasulullah bener teh Rasul jawabna leres teh kaharti teh ku akal urang nah Kangjeng Rasul nyarita anu sabenerna mungkin gagal mungkin dahsyat mungkin ngalalece ka Rasul ya Muhammad illam tarfa'anil ardu sidran alal ardo pakai paropata ila samawati wa ila sidratil muntaha wahai Muhammad lamun cenah maneh teu bisa ngangkat sajingkal-jingkal acan suku maneh tina tempat nangtung kumaha jeung pengakuan maneh geus Isra jeung Mi'raj ka luhur langit ku Muhammad kumaha lieur da cenah man cak musyrikin oh nya cenah Umma Muhammad cenah Mi'rajnya cenah ka langit sampai Sidratul Muntaha ngangkat suku cenah sajengkal cenah ngampang tina tanah teu bisaeun Muhammad mah cenah gelo cak Kangjeng Rasulullah uhraj ilal masjid wahidil aliyyi fa innahu yujibuka geus kieu cak Kangjeng Rasul teu percaya keluar las ti ieu masjid caritakeun cenah ka Sayyidina Ali nya caritakeun ke cenah Sayyidina Ali bakal ngajawab kana pertanyaan cenah barang eta musyrikin keluar jeung batur-batur anak ngayakeun ka Sayyidina Ali cak budak teh mah pucuk dicinta ulam pun tiba neangan Sayyidina Ali gok panggil di jalan diceritakan ke musyrikin man bahasa orang seru tema cenah Sayyidina Ali Muhammad batur maneh cenah geus nyarita cenah Isra Mi'raj pokona poe di masjid keur ngacaprak cenah ditu liur cenah
diceritakan ke Sayyidina Ali, kami titah nanyakan cina ka maneh, titah pasti dijawab ku maneh cak Muhammad, kumaha kira-kira maut maneh cina Sayyidina Ali. Ku Sayyidina Ali dicaritakeun ngadenge cerita kitu cicing be. Sayyidina Ali geus beres caritana ngagogoreng ngaguin Kangjeng Rasulullah tentang Isra wal Mi'raj, dijawab ku Sayyidina Ali tapi lain ku ucapan anu pasihat, dijawab ku Sayyidina Ali jeung pesatan pedang dulu pakar ditenggor ku Sayyidina Ali beheungna waktu harita keneh kaum musyrikeun nu nyarita paeh pagat beheung tina jasadna. Cak baturna cenah Sayyidina Ali, cak bahasa urang dia mah kunaon kumaneh kalah ditenggor beheungna dipaehan Muhammad mah teh titah dijawab leh dipaehan. Cak Sayyidina Ali justru ieu jawaban anu tepat pikeun jalma ingat dong dararia cak Kang Sayyidina Ali, sebab Rasul lain teu bisa ngajawab karena pertanyaan maneh, tapi Kangjeng Rasulullah mampu ngajawab beribu-ribu jawaban, mampu. Tapi Rasulullah nyahuan maraneh mah moal percaya mantak dikirim dari ka aing cak Sayyidina Ali titah dipodaran ku aing. Bisik dari cenah aya keneh nu teu percaya kana Islam Kangjeng Rasulullah Muhammad, maka ayeuna maju ka dia dibongkot dia poin kabeh cak Sayyidina Ali. Tah karak mah jawara, iman jadi jawara jing maling totok tetangga. Maling jawara ka Kiai harewa. Tah nak jawara mah kitu dong Sayyidina Ali dicontoh ku Sayyidina Ali. Nak naruhkeun nyawa tah, nak masak pedang tah, nak kumaha tah, tapi li ilahi kalimatillah ngeluhurkeun nindikeun agama Allah Subhanahu. Anu mah tak Sayyidina Ali kacaritakeun sakal dihem ge bubar. Itu Sayyidina Ali aya di kaum musyrikin nu teu percaya keneh. Datang ke Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, inna sohibaka kada wa kada Abu Bakar yang mencerah liur batur dia tuh cerah Muhammad ke ngacaprak di masjid ngaku-ngaku mus Isra Mi'raj tos isa berangkat memeh subuh mus di masjid Mekah deui cenah, tapi lain hukur ka Palestina sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha nembus langit anu katujuh yang mencerah tengah arti. Coba kira-kira menurut mana cenah Abu Bakar daya mah cenah sahabat mak baturna kumaha. Cak Abu Bakar in kana qala laqad sadaqa, lamun Rasulullah nu bener geus nyarita kitu pasti bener. Cak musyrikin atuh sadiquhu ya Abu Bakar, mereka percaya burung. Cak Abu Bakar ini la usaddiqu bi abad min dalik, kaula mah cak Abu Bakar Siddiq ulah kakara kitu leuwih ti kitu jauhna, leuwih ti kitu singkatna cak Abu Bakar mah lamun Rasulullah Muhammad nu carita kaula mah 100% teu aya kamangmangan percaya ulah mah cak Abu Bakar Siddiq. Maka sumia dalika Siddiq, dirinya lah Abu Bakar punya gelar pangkat Abu Bakar Siddiq. Ari Abu teh bapa, ari Bakar teh tina kalimat bikrin maknana parawan. Ai Siddiq bener pangheulana anu ngabenerkeun marawan kan terjadi Isra wal Mi'raj Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Maka orang lima pasti kula percaya yakin nyarah Isra Mi'raj adalah nyata. Memantak dina kalimat nage subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat nabe makena lain Muhammadin, lain asra bi Muhammadin, makena asra bi abdihi. Eta teh dilalah hiji kunan langsung kana Muhammad bahwa Allah Maha Suci, Allah geus memperjalankan ka Nabi Muhammad kunan teh maka bieu mah bi abdihi. Kieu alasanana lantaran sebagian kaul anu nyaritakeun Rasul Isra Mi'raj hanya ruh labil jasad, maka didinya kalimat bi abdihi ngaran abdi mah ngaran hamba mah jasad anu aya ruh hirup, lamun jasad eueuh ruh mayit, bener? Aya jasad eueuh ruh mayit, aya ruh eueuh jasad kuntilanak. Maka makana bi abdi hartina Rasulullah di Isra jeung di Mi'rajkeun ruh bil jasad. Nu kadua nu mantak bi abdihi karena Kangjeng Rasulullah mah hamba bener-bener hamba nu diaku ku Allah kahambaanana. Urang ge hamba ngeun urang mah hambana ngaku-ngaku nu mahal inu diaku hamba ku Allah, ngaran ngaku-ngaku mah teu mahal teu naon, ngeun teu masalah ngaku hamba Allah, nu masalah ge kira-kira urang diaku hamba henteu ku Allah. Paham? Urang nyok ka Jokowi, oh nya ka Jokowi nu rada botak saeutik.
teu masalah teu nyaho ka Jokowi ngakunya ngeun masalahna Jokowi nyaho teu ka urang serut. Paham yes understand. Maka lapad bi abdi tujuanana intina karena Kangjeng Rasulullah mah bener-bener diaku kahambana ku Gusti Allah. Sebab Kangjeng Rasul mesti jamin asup ke surga kakasih Allah, tapi tetap Kangjeng Rasulullah mahabah mika cinta ka Gusti Allah ngalahkeun sakabeh waktu berangjeng pentingna hayang menang ridha Allah. Kacaritakeun Kangjeng Rasulullah mah sampai bengkak cenah ge sukuna mah ku sebab loba sujud salat ibadah ka Allah berangjeng penting urang deui loba nu bengkak sukuna ngeun meureunan encok semurat. Kangjeng Rasul mah diakui kehambana selantar mulahkeun sadaya umurna kesehatan ulah kerset keur utur. Kangjeng Rasulullah henteu lepas lisana teh ngucapkeun Allah 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 urang mapan aya inget ka Allah keur urang keur nyeri henteu mah Gusti Allahu Akbar keur nyeri hate ku tatangga diomongkeun nyeri jasa menikeun beurih ka nyeri hate Gusti dosa naon pula Gusti gede laga dosa naon. Buku salat subuh ge kabirangan babasan dosa naon cenah Gusti masyaallah ieu kamari anak katabrak motor wari salaki muriang geus saminggu teu cager-cager katambah di minantu di eureunnan gawena bea kontrak masyaallah ieu musibah teu dosa naon pula Gusti dosa naon kumaha teh bari dosa salat subuh kabirangan bae salat asar ka magriban bae kasalaki ngalawan baik teh eta doraka eta nu halangan tah eta doraka lamun ngalawan kasalaki ge ngalawan kasalaki deui teh najan teteh tukang ibadah berangjang penting cenah ge salat sujud ka Allah tapi lamun teteh wani keneh ngalawan kasalaki moal aya hartian ibadah sanajan ibadah haji satahun 5 kali wani keneh kasalaki mah moal aya hartian ibadahna. Ulah ngomong-ngomong dosanan pugu kasalaki popolot teh sorangan teh di mana? Kasalaki sorangan aya nyebut sorangan urang di aya. Kasalaki nyebut sorangan aya. Hei, aya sorangan boga duit. Ulah sok soranganan bisi kumaha. Aya sorangan tos di mana? Urang mah nungguan ya Allah. Sorangan lewat tur urang menungguan di handap sorangan ngabohong bae kebiasaan sorangan ngusep-ngusep sorangan kan urang da aya menyebut sorangan kasalaki aya beb gitu isin nyebutna abe isin kumaha menyum tarang salaki meureunnya isin jasa mah padahal mah zaman ayeuna geus teu bisa ka Makkah urang seret di halaman ku Mang Corona najan boga duit komo urang teu boga duit mah hayang ka Makkah hayang ka Makkah boga duitna selamat menghayal nu boga duit ge teu bisaeun tapi tujuan ka Makkah adalah hayang menang ridha Allah rek ngalap ibadah ka Gusti Allah ternyata Allah makawasa geus nyahoan mun bakal aya corona di Indonesia teu bisa nyium Hajar Aswad diayakan ku Allah ganjaranna mah sarua jeung nyium Hajar Aswad di Indonesia naon nyium tarang salaki sakali sarua jeung nyium Hajar Aswad dihampura cenah ge mah dosa mah 70 dosa dihampura ku Allah ngaberleg sakali ka salaki isok mah isok pengekeun teh sarutu langsung ngasengir sakali 70 dosa murulu lamun 2 kali 140 namun cengkang sarua ieu mah kadae kakak jak hama-hama urang mahal sanajan karena geus timanan ka Makkah boro-boro ka Makkah dapur gede deka tapi tekeun Allah makawasa cak ka ustad geus cenah geus nyium Hajar Aswad ganjaranna jiga kitu 70 dosa kula dihampura ka Gusti Allah najan teu ka Makkah cenah geus cukup di Indonesia geus sarua pahala jeung nyium Hajar Aswad naon cak salakina nyium tarang kakak cenah geus sarua ka jeung nyium Hajar Aswad cok salaki dia mah nyium aing bae cenah salakina geblek
benar cenah kula mah benar sakali nyium cenah 70 dosa kula kasalahan dihampura kula 2 kali nyium kula 140 dosa dihampura kula hayang nyium 7 kali BK edan dia macak salakina dia mari ngaji besok angor cak salakina natad banget salaki ku agama diterangkan sarwajeng nulu Baitullah sarwajeng nulu Ka'bah geus eta salaki maulah sok tungkul deuleukeun salaki molotot baik kal lain keur molotot salaki keur sare pandang kumaha ya Allah Gusti ternyata salaki hideung-hideung ge masyaallah kumisna tepati carang saki menuhun Gusti jenong-jenong isalaki kula karunyan ka kula bukti ieu kula parireueuh deui nuhun Gusti masyaallah kakak ganjarana nya diganjar sarojeng nul Baitullah nya diganjar jeung nyun Hajar Aswadna alhamdulillah ieu mah asana mah jang jauheun geus kitu hayang ka surga hayang potongan teigos ibadah mah babatingan kakak horeng kakak kasep biasa isa senelain kakak hasil kalau didulukeun horeng kakak goreng-goreng amat horeng coba belaga teh macam apa septek salah najan ibadah ge mak ngaji unggal poe barang jeung penting ibadah haji masa tahun minangkala 10 kali sedekah zakat segala macam sekali nganyerikeun salaki ganjar mah pakon ku betos amalu lebur ganjar ibadah ku Gusti Allah arti teruskan ulah hehehe cak taita mah percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan pada suamimu yang kepayahan apalagi sampai molototan kaharti geus rajaban ieu kudu kaharti minimal gampang jeung batur mah jeung urang-urang minimal urang hayang tentrem bahtera rumah tangga inti bahagia da rumah tangga teh lain ku harta lain ku tahta lain ku kayan tapi kudu ubudiyah ka Allah subhanahu teu aya ibadah anu paling utama terkecuali ibadah nu kurang diperoleh adalah hasil daripada Isra wal Mi'rajna yaitu ibadah sol yang dihampura dosa urang salat yang bagja bahagia selamat dunia akhirat ulah daek ninggalkeun sol sebab salat adalah hiji amanah perkara ibadah anu paling istimewa adalah sol salat la yusibuhu pakrun fid dunya jalma nu salat tur bisa salatna ku Allah bakal diberi sugih hirupna dunia akhirat salat lain jeung sugih salat jeung lain jeung nyar duit ngeun lamun jalma bisa salat bakal loba duit bakal sugih naon sababna doana dijabah ku Gusti cakang jeung Rasul man sholat salawatul khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a al-awalu la yusibu fakrun fid dunya 5 perkara pikeun jalma anu aktif salat bari jeung berjamaah salat farduna 5 kamuliaan dibere ku Allah diantawisna la yusibu fakrun fid dunya hirupna ku Allah moal dibere fakir maka wajar lamun para kiai para ustad para ulama henteu gawe ka pabrik teu dagang kangkung teu ngojek teu dagang es teler tapi hirupna mulia imahna bagus mobilna bagus milikna bagus rokona ge samsu bae bahkan sampai kajual rokona padahal mah teu usah teu bisnis kiai di mana dijamin ku Gusti Allah lain ustad boga tuyul la yusibu pakrun fi dunya bakal dihilangkeun ku Gusti hirupna di alam dunia sukses moal fakir pan urang mah fakir loba pangabutuh telaksana bener geus ulah nanya ku ari mah ka kiai ulah kudu nanya ka dukun sebab loba aya jalma nu nanya coba cenah kiai ieu kira-kira kula hayang pangluduh pangjelaskeun ieu kula usaha naon anu cocok pamajikan kula dagang kula usaha tapi kibe bisnis kadu kula mah rugi bae bisnis putih dengan meuli motor kula mah ngajual motor sawah ge sampai digadekeun ieu kula bingung usaha naon kiai kula anu cocok anu nya kitu aya
dijawab ku ari keneh kukulah kakamah dagang nanaon geh bisnis nanaon geh cicing di mana geh moal anu cocok usahana naon sebabna kakamah beureun telok sol usaha nanaon ge lamun telok salat mah moal maju najan loba duit moal berkah benar maka hiji mun hayang salamat dunia akhirat hayang berkah dunia akhirat hayang mulia dunia akhirat eueuh deui tetepan amal ibadah sol dosa dihampura derajat diangkat ku Gusti Allah di dunia moal dibere hirup pakir di akhirat tadkhulu jannata rabbikum salam bila hisabin wala adabin diasupkeun ka surga Allah tanpa dihisab oge tanpa aya siksa alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah panginten sakena kafiatur margi waktu notos wengi kira langkung hingga punten billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.